Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Tafakkaru wa tadabbaru ma qalahu Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma 'amila ibnu adama yauman nahri amalan ahabba ila Allahi azza wa jalla min hiraqati damin. Al-hadith. Alhamdulillah wa syukrillah, dina dangat ayeuna urang tiasa rawuh riung mungpulung paamprok jonghok dina raraga talabul ilmi, dina raraga ningkatkeun pangaweruh, dina raraga ngaronjatkeun taqarrub urang ka Allah Subhanahu wa taala. Daya sanes mudah-mudahan kembarna urang di maqam sing kenging curahan maghfirah sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka panutan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, para tabi'in atba'ut tabi'in. Insyaallah dugeun ka urang selaku umatna anu berusaha samaksimal mungkin ngalaksanakeun parentah sareng titah mantenna. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Teu karaos ayeuna parantos ayeuna dina kaping 12 Dzulqa'dah. Sakedap deui urang bade sumping kana dinten anu mana dina eta dinten aya hiji amalan, hiji padamelan saur Rasulullah sallam langkung utami, langkung sae tibatan perang di jalan Allah. Da biasana lamun diajak perang masuk murengkeun. Naon nu kabayang teh naon? Maot kan gitu. Lain surga urang nu kabayang teh maot. Makana murengkeun kan. Upami dina gogog mah ngawat kan gitu. Kumeok saencan dipacokan. Sabab naon? Henteu yakin kana aturan Allah jeung Rasul. Subhanallah Pak, upami nafakuran urang ayeuna nuju aya perang antawis Rusia sareng Ukraina. Subhanallah, mati itu katinggalna begitu hampang, gampang, ringan. Dianggap sudah menjadi kebiasaan anu senantiasa bersentuhan dengan kehidupan, Pak. Nah, hari urang anu gaduh keyakinan murengkeun kan gitu. Keunlah murengkeun. Karena
jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kumari kitu Rasulullah sallam dina sanes hadis nguningakeun lamun anjeun ku diri anjeun lebar, lamun anjeun ku nyawa anjeun lebar, lamun anjeun ku raga anjeun lebar, milarian pada melan anu mampu merecovery, anu mempunyai kualitas sareng mutu langkung tibatan eta kan gitu. Rasulullah SAW di nasihat hadis nguningakeun ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Teu aya deui dinten di antawis dinten-dinten anu paling dipika cinta ku Allah tibatan dinten-dinten anu sanesna saur Rasulullah nyaeta yakni ayyaumul ashir ping 10 Zulhijjah. Sabaraha? Para sahabat naroskeun ka Rasulullah. Anu kauningaku para sahabat, pahala anu paling ageng, pahala anu paling luhung, pahala anu paling agung nyaeta al jihadu fi sabilillah. Qalu ya Rasulullah wala jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah eta ping 10 teh upami dibandingkeun sareng berjuang di jalan Allah, mana anu utama? Mana anu langkung utama? Kan wala jihad fi sabilillah. Rasulullah jihad di jalan Allah itu sebanding kautamaan eta dinten. Dalam artian ku agung jeung luhurna eta al-yaumul ashir dinten ka-10 tina Zulhijjah itu dibandingkan sareng berjuang di jalan Allah, perang di jalan Allah, anu ku urang dipakasieun, anu ku urang dipika mumul, anu ku urang dijauhan teu sebanding. Illa man kharaja binafsihi wa malihi walam yarji min dzalika syai'un. Rasulullah anu tiasa ngimbangi, anu tiasa naon isina seimbang dina pahalana dina eta dinten ping 10 teh naon kecuali jalma anu kaluar di jalan Allah, anu perang di jalan Allah dirina jeung hartana. Walam yarji minhu syai'un. Oge diri jeung hargana teh teu balik deui. Coba Pak. Agungna eta dinten, mulyana eta dinten, dahsyatna eta dinten, masyaallah. Upami umat Islam urang sadana yakin kana mulyana eta dinten, pasti urang lami sataun ngantosan eta dinten senantiasa nyiapkeun diri, nyiapkeun materi, sabab naon perang mah roba kaera kan gitu. Perang mah masih kene sieun. Jadi anu bakal nyaruaan anu baris naon namina menyeimbang kana eta pada melan dina ping 10 teh naon ngan saukur sing sajalma anu kaluar di jalan Allah, perang di jalan Allah, dirina dibawa, hartana dibawa, hartana ludes di jalan Allah, dirina teu euih deui, tah eta anu setara jeung seimbang dina eta pagawean. Naon? Hiraqatid damin, nyaeta ngaluarkeun darah atanapi anu sebat al-udhiyah, atanapi anu sebat kurban. Cik urang enak geus nabung sabaraha Pak?
kan ashabul hisab hisab sadinten 10.000 sabaraha sabungkusna di Samsu Pak sabaraha 25 sadinten sabungkus 25 sasasi subhanallah janten Pak hapuntennya tatkala kita akan mengisap rokok berpikir ya Allah kan gitu apalagi dalam punten Pak dalam konteks ngagaduhan titelnya keun di batur malah ustad kan gitu gaduh titel pangarsa kan gitu subhanallah malahan pangarsa jeung ustad teh enak mah geus keun imam di Muhammadiyah di dusana teu wantun si muring bilih di demo kan gitu hadirin rahimakumullah makanya dina hadis sana disebutkan ma amila ibnu adama yauman nahri amalan teu aya deui pada melan anak Adam dina ping 10 yaumun nahar itu ping 10 aya yaumul arafah ping 8 aya yaumun nahar ping 10 aya ayamut tasyrik 11 12 13 makanya para ulama memaknai al-hajju asyhurun ma'lumat itu adalah Syawal, Dzulqa'dah sampai menyebatkan ping 10 Zulhijjah. Sebagian ulama menyebatkan duwin ka ping 13 Zulhijjah. Sebagian ulama jadi menyebatkan duwin ka akhir sasih Zulhijjah. Ma'amila ibnu Adama yauman nahri amalan ahab ilallah azza wa jalla min hiraqati damin teu aya deui pada melan anu paling sae anu paling utama dina ping 10 yaumul nahar nyata pada melan anu dipika cinta ku Allah teu aya sanes mung hiraqati damin ngaluarkeun getih wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adla'afiha wa asy'ariha coba Pak agungna pahala kurban pahala dhahaya udhiyah la ya'ti yaumal qiyamati Allah baris nyumpingkeun pahala tina hewan anu ku urang di ange kurban perkara anu sepele ieu mah lain dagingna lain jeroanana lain kulitna lain huluna saur dina hadis ieu disebutkeun bakal datang dina poe kiamat pahala tina kurun kar tanukna cik anu pais tanuk di dieu teh ya sanes di pais tanuk we ngaranna kan moal anu kersa Pak tapi Allah datangkeun poe kiamat pahala tina eta tanuk wa adla fiha jeung kuku-kukuna sugan aya atuh gulai kuku sapi moal aya Pak Allah datangkeun pahalana di yaumil akhir wa asy'ariha bulu-buluna Allah datangkeun pahalana entong boro-boro anu utama daging jeung nu sanesna anu ku urang teu dimanfaatkeun anu ku urang dibuang Allah jadikeun pahalana malah di hadis sanes likulli sya'rin hasanah setiap bulu
tina eta hewan anu diangge kurban pahala. Aya pernah perlombaan atau panitia kurban ngayakeun perlombaan ngitung bulu domba. Kan? Coba ngaya perlombaan, Pak, subhanallah. Komo lamun sapi mah, komo lamun muning mah. Ieu mah setiap bulu, Pak. Saur Rasulullah bakal ngadantakeun kasayan. Jadi teu kabayang dahsyatna, agungna, seueurna pahala anu bari tapi ku jalmi anu ngalaksanakeun kurban. Makana para ulama memberikan statement hukum rehna kurban ieu sunnah muakkad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Sing saha jalma anu punya kemampuan finansial, anu ganggaduhan kelebihan materi, tapi teu hayang teu niat ku diboktoskeun ku kurban ngan kabitana teh narima kan gitu, Pak. Lain mere kan gitu. Bagja lamun urang menang 2 gantingan kan gitu kan. Lain bagja lamun urang mere gantingan. Subhanallah. Itu narasi, Pak. Bagja lamun tahun hareup kakarage narima sagantingan geus nikmat, komo lamun tahun hareup mere gantingan. Anu punya kemampuan finansial tapi mumul ngalaksanakeun apalagi teu boga kahayang, Rasulullah fala yaqrabanna poma ulah rek wani-wani ngadeuketan musallana tempat salat kami. Jadi dalam artian tadi aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadeuketan wae ka tempat salatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janten narasina kumaha? Narasina tatkala orang ngagaduhan kahoyong ti awal tos ngawitan nyicil nabung ari kana motor maksakeun ngididit bisa, ari kana kurban insyaallah niat heula we lah, Pak. Niat dibuktoskeun muka tabungan keun bae kosong ge lah. Dongkap kabang adi badeng muka tabungan kurban. Unggal tahun ditoong di usian tara. Syaur para ulama rena kurban ieu mintonkeun syukurna urang ka Allah, mintonkeun urang jalma muttaqin, mintonkeun urang tahu diri. Para sahabat naraskeun, ya Rasulullah, ma hadhil adahi. Ya Rasulullah, naon maksudna tina udhiyah ieu? Naon maksudna tina urang ngalaksanakeun motong hewan udhiyah? Qal sunnata abikum Ibrahim. Coba, Pak, subhanallah. Syukur ka Allah teu pira, Pak. Domba tiasa kusakula warga, Pak. Kang tingawitan tahun ayeuna mah lah nyesep teh kirangan we. Anu biasa sabungkus 2 bungkus ayeuna mah. Urang tabungkeun tos rindu hayang kurban. Silakan, Pak. Bapak gaduh artos 5 juta, 4 juta meser domba sakeluarga, Pak. Sakeluarga. Walaupun ada nyebatkeun hitung-hitunganana, rincianana
sapi kange 7-an, onta tiasa kange 10, tiasa kange 7, domba kange sajalmi, berkeluarga silakan. Sok aya mah cenah urang ngumpul-ngumpul tina jen barudak kumpul-kumpul sugan aya sodawa. Bismillahi Allahu Akbar, ani kurban seekor domba atas nama Asep Jakaria dan keluarga. Bismillah Pak. Tiasa. Malahan nu teu aya dalil mah kurban iuran Pak. Barudak sekolah kan ngumpulkeun nya. Sabaraha sewang di sekolah? 150 itu teu aya dalilna. Hanya ulama membolehkan itu naon? Untuk mendidik saja, Pak. Ketua cabang Garut meser domba silakan. Simkuring kurban hiji domba ieu atas nama simkuring sareng anggota warga Muhammadiyah anu encan kurban. Bismillah mangga Pak. Murah henteu? Irit Pak. Sacabang sabaraha rebu encan kurban. Mangga. Ketua ranting silakan. Karena Rasulullah nyantawan, hadza anni wa an ummati Muhammadin man lam yudahi. Rasulullah dina nalika mencit hiji naon domba ieu kurban bismillahi Allahu akbar anni kurban kuring jeung umat kami anu encan ngalaksanakeun kurban. Sok ngadangu taron kitu Pak. Tara urang Mesirna mah naon? Domba keur saurang, sapi keur 7-an, muning hayam. Para bapak, para ibu Allah, naon margina di dieu saur para ulama di antaus hikmah kurban ieu adalah tasyakkur ka Allah Subhanahu wa taala. Kumargi di dieu aya unsur historis sakumaha tadi disebutkan sunnatu abikum Ibrahim. Jantan kurban ieu napak tilas hamba Allah anu soleh, hamba Allah anu mulia, keluarga anu solehah. Teu kabayang Pak, upami Nabi Ibrahim alaihissalam itu terjadi penyembelihan terhadap anaknya Ismail alaihi salam. Unggal tahun tadi hareupeun SD dewa teh bergelimbangan teh barudak panu dipencit teh Pak. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Dina riwayat nyebatkeun nalika Nabi Ibrahim alaihissalam ngagaduhan putra ti Siti Hajar satu acan kenging gaduh putra ti Siti Sarah bin Haran ngagaduhan putra ti Siti Hajar Al-Misriyah. Saur Allah Ibrahim bawa budak maneh ka hiji lembah biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dina riwayat disebutkan usia 2 tahun Pak, usia 2 tahun. Dukata istri ayeuna sange moal Pak. Ti Palestina diungsikeun dicanak ka hiji lembah anu teu aya tatangkalna, teu aya tatangkalan, gersangan saukur aya Baitullah.
Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Usia 2 tahun Pak di Palestina dibantun ke Mekah. Perjalanan sasasi langkung Pak. Itu dina riwayat nalika Nabi Ibrahim pasah nyimpen Nabi Ismail alaihissalam sareng bojona Siti Hajar tuh tewantun neuteu Pak. Tewantun neuteu. Sabab naon? Manusiawi. Sanes disimpan di mall, sanes disimpan di supermarket, sampai disimpan di bumi mertua. Tapi di lembah anu tidak ada kehidupan Pak. Teu aya tatangkalan. Ayana Mekah curcor cai, ayana Mekah bubuhan seueur, doa Nabi Ibrahim. Tapi nalika harita Nabi Ibrahim dina riwayat Pak teu sangem ningal neuteub bojona. Namun bojona bojo bijak. Kang dupi ieu teh kahoyong akang atanapi parentah Allah. Sim kuring jeung pun anak disimpan di dieu teh. Nabi Ibrahim nyebatkeun parentah Allah. Di mana ieu parentah Allah mangga akang uih deui ka Palestina, uih deui ka daerah Kanaan, uih deui ka tempat asal. Wios abdi di dieu duaan tiluan sareng Allah Subhanahu wa taala. Sarang putra 2 tahun nuju pika serep pika resepeun pika yuyuneun pika sonoeun. Subhanallah Pak. Putra anu dipika hoyong ku Allah diuji. Tapi urang alam kiwari eleh ku budak daripada parentah Allah. Sok ibu kersa disimpan di mall, di supermarket. Moal Bu, ieu mah di lembah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya dina riwayat nyebatkeun saya dia sinul bulughah, usia baleg. Pamegat baleg sabaraha tahun? Antara 7 dan 9. Upami nalika Nabi Ibrahim nyimpen Nabi Ismail usia 2 tahun. Nabi Ibrahim tepang deui usia sabaraha tahun? 8 berarti 7 tahun teu tepang. Ujian pertama Ibrahim alaihissalam lulus Pak. Hanya sekedar disimpan. Hanya sekedar dipisahkan. Hanya sekedar dijauhkan. Tapi nuka 2 ujian lebih dahsyat. Tapi ulah hilap dina awitan Nabi Ibrahim nyebatkeun Rabbi habli minas salihin. Kan gitu Pak. Pamunut Nabi Ibrahim teu muluk-muluk ka Allah. Hanya nyungkeun putra anu saleh. Kenaon putra anu bedegongeun makan gitu. Urang mah asal budak we kan gitu. Inni ara fil manami anni adbahuka fandur mada tara. Ya bunayya dina hiji waktos saparantos 7 tahun 5 tahun pasah tepang deui dongkap deui Nabi Ibrahim ti Palestina sabada gaduh putra ti istri anu kahiji nyaeta Siti Sarah binti Haran namina Ishaq. Janten dina riwayat subhanallah Pak dina kitab Ghurarut Tibyan malam yusamma bil Quran itu Nabi Ibrahim gaduh putra Ismail itu usia 88 tahun. Janten di mana di Garut aya ketua cabang 88 tahun gaduh putra di ulah aneh Pak. Nganti nu ngora. Para bapak paringullah. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Hei anaki, tadi peuting bapak ngimpi. Ara fil manam mimpi.
anni azbahuka kuring mencit anjeun. Atanapi lagu tegasna hei anak king tadi penting kuring diparentah ku bapa ku Allah menang wahyu ti Allah supaya kuring mencit anjeun. Fandur madza tara kumaha menurut pandangan anjeun. Dialog Pak dina ngalaksanakeun syariat Allah itu aya dialog Pak antara objek jeung subjek. Kumaha walaran budak nu soleh qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Mangga Bapak laksanakeun mun ieu perintah Allah mah sok Pak budak ayeuna Pak yang tadi penting Bapak ngimpen menang naon kudu mencit anjeun Bapak mah gelo. Kan gitu Pak. Ya abati fa'al nun Bapak laksanakeun di mana itu perintah Allah. Makanya dina tafsir Al-Qurtubi nyebatkeun kieu nahnur rusul fa inna a'yunana tanamu wa qulubuna la tanamu. Saudina tafsir Qurtubi para nabi ieu para rasul itu anu kulem dengan socana Pak manahna mah qalabna mah itu henteu karulem buktosna naon kadang-kadang para rasul kenging wahyu ti Allah dina nuju kaayaan kulem. Urang mah di mana keur sare sagala teu apal sagala teu emut. Para bapak paringumullah inni ara fil manami anni adbahuka. Kumaha dialog antara seorang anak Pak dan seorang ayah nalika bade dipencit. Makana dina etika adab istiadat memotong hewan hadiu anu pertama adalah menghadap kiblat. Anu kadua yusamma disebatkeun bismillah ya Allah akbar. Anu katilu diseuketan bedogna pesona dan dilaksanakan secepat mungkin. Anu kaopat naon dipayuneun masyarakat jamaah. Makana nalika Nabi Ibrahim bade mencit Ismail alaihissalam ujang bisi aya ujang aya kahayang saencan dipencit ku bapa. Coba Pak naon kahoyong budak teh lain nu aneh-aneh. Itu dina tafsir Sofatu Tafasir uningakeun dialog Nabi Ibrahim sareng Ismail di usia antawis 7 sareng 8 tahun Pak. Ya abati hei bapakku nun bapak saatan mencit abdi bari tos digolerkeun tetep dina pingping Pak. Coba dialog budak jeung putra anu saleh jeung saleh bari geus digolerkeun dina pingping naon kaayong teh ya abati bapak punten talian heula abdi sing pageuh talian abdi sing pageuh panangan abdi sampean abdi bilih naon bilih dina proses salira mencit abdi nganyeri ka bapa bilih kata jong ku abdi bilih kata ngel ku abdi talian sing pageuh tanu kahiji kaoyongna Pak. Anu kadua punten bapa acuk bapa sing-singkeun kaluhurkeun bilih aya getih nyebrot di mana dina raksukan apa aya getih engke di mana uih ka Mekah emak naroskeun getih saeta disebutkeun getih abdi hawatos emak bilih sedih
Anu katilu Bapak punten nyungkeun pesona diseuketan oge mencitna rada engal supados langkung ringan ka abdi oge henteu langkung nyeri nuku abdi baris karaos. Anu kaopat punten dugikeun ka emak salamna hapuntenna abdi seueur kakhilapan jeung kaalpaan tan tiasa murang tarima ka anu jadi indung. Kalima Bapak acuk abdi anu pinuku getih lamun sapa godo sareng apa sumputkeun mung di mana emak naroskeun wae pasihkeun ka emak mudah-mudahan tiasa ngirangan kana karindu emak ka abdi Pak. Kumana Maulana Ibrahim bari kaluar cai soca ni'mal abdu ya bunayya fi amrillah. Anaki anjeun ternyata budak anu paling saleh dina ngalaksanakeun syariat Allah. Dina eta tafsirnya bagian wa alaha Ibrahim sikinahu itu digosok-gosok di tekan-tekan mun urang mah nyaon di geresel-geresel subhanallah teu teurak Pak. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nazil wasini. Digeresel-geresel teu teurak wae ari urang mah dikangkangkeun kan gitu sabab sieun deuwol. Tapi Nabi Ibrahim mah ditekan-tekan surah Allah wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami ngagorok ti langit. Geus Ibrahim stop qad saddaqta ru'ya. Anjeun geus ngalaksanakeun parentah kami, anjeun geus ngalaksanakeun wahyu ti kami Pak. Anu teu kabayang ku simkuring Pak, nya subhanallah. Upami Nabi Ibrahim nalika Nabi Ismail seret terjadi kurban ku jalmi ku anak bade kumaha urang alam kaurip Pak. Unggal tahun hiji Pak. Subhanallah. Janten saur para ulama di antawis hikmahna udhiyah atau nabi kurban itu adalah syukur ka Allah rehna Allah dina marentahkeun Nabi Ibrahim alaihissalam mencit Ismail tidak terjadi penyembelihan walaupun sudah dilaksanakan Pak. Urang Pak tong baru ka budak urang kan anu sok biasa mencit aya nalika urang bade mencit sapi atau napi muning kaluar cai panona Pak. Subhanallah. Ieu anu ku urang kedah dirungi Gusti alhamdulillah. Gusti Mama Adil, Gusti Mama Rahman, Gusti Mama Rahim. Afala akuna abdan syakura. Wajar kuring jadi hamba Gusti anu syukur. Tahun ayeuna mah Gusti abdi rek murangan ngarokok erek dipake kurban. Amin ya robbal. Amin acan ieu teh. Para bapak berikumullah hapunten kasuhun sarana simkuring gaduh jadwal nu sanes deui. Tadi memang delay ya, ada keterlambatan dalam ngawitanana. Jam sabaraha ngawitan? 8:30. Tadi hampir jam 6 simkuring gaduh acara deui nya hapunten kasuhun ieu. Bade teu acan sisiap jam 8 ieu simkuring disuunkeun naon nyarenkeun narima raos narima raos nyarenkeun Pak. Nah, hapunten kasun simkuring teu tiasa lajeng ya. Jalaran kedah siap-siap heula utamina dina ieu kesempatan. Pertama yakinkeun diri urang rehna padamelan anu paling mulia dina ping 10
Dzulhijjah anu sebat yaumun nahar nyaeta hiraqatid damin motong hewan hadiu ngalaksanakeun motong hewan hadiu saur Rasulullah langkung utami tibatan jihad motongna hewan dina ping 10 pahalana teu nyaruaan kana jihad di jalan Allah. Walaupun setiap pekerjaan punya kelebihan masing-masing. Kecuali anu baris nyaruaan motong hewan dina ping 10 teh naon? Jalmi anu kaluar di jalan Allah mawa hartana oge harta jeung dirina teu balik deui. Dalam artian upami anjeunna angkat ke medan perang nyanak senjatana nyanak hartana itu sadayana diangge di jalan Allah. Mangga kabitan teu ieu Bapak? Kabita wungkul. Kan? Ari kabita mah aya hayam goreng kabitanya. Jadi bukan kabita unggul. Ya mudah-mudahan lah dari kabita itu muncul jorojos naon niat. Tina niat muncul naon eksekusi ngalaksanakeun. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dipasihan kajemaran rizki ka menjara mana tiasa ngalaksanakeun sunnata abikum Ibrahim alaihissalam. Amin amin ya rabbal alamin. Sakitu pihatur mudah-mudahan ageng manfaat kepada orang sadayana di mana laras mungti Allah sumpingna. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sadayana